Pak RT ya? Mulai bae. Geus sok mulai bae. Nyentos. Sok ka dieu tanganna. Ke lamun Bapak nyebatkeun kontan, ke jawab abdi nampi nya. Mun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yayanto bin Daswinta Bapak tikahkeun anjeun ka salah sahiji istri anu jenenganana Noklita bin Usman kalayan mas kawin ku seperangkat alat salat ditambih cincin emas 5 gram dibayar kontan. Abdi nampi tikahna Lita binti Usman kalayan ngage mas kawin nu kasebat tadi dibayar kontan. Alhamdulillah. Kumaha saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak RT nya parantosah. Kumargi parantosah nya sok dianggekeun ieu cincina. Sok diangge ka masing-masing. Alhamdulillah. Sok Pak RT ngadoa. Sakalian ku ustad atuh. Urang ngadoa bebarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ting pasarnya bae. Mimikin aku mah aing bisa. Biasa main akan masalah online. Online naon jual apa? Ya, kawinan online, nah seperti nanti. Anak lidangnya di plaster. Ya lain gitu hanya ke kerbobogohan aku mah aing. Dengan dua sifat nah heula kitu teh. Ya, teh. Maka yang yang kerugian mah bener, ieu mah nya asal teh da dedegan aing ya. Jadi mah gitu. Hayang ka duit. Materinya. Oh, materi sejuta sayang ka duit. Sekarang yang mau keting batur. Kalau ada mecah kali sama tempat. Nah, iya lah. Ulim-ulimnya. Nah, itu daripada ngumpulkan dosa pun. Salat tarawih orang tuh. Tadi yuk share kan. Hah? Pada kajabornya di titah juragan nonos. Kamuan sama heula. Ya, terus kayak baik. Yuk. Assalamualaikum. Nah, di sorangan ba nama? Para rek kitu ngagawe tanya. Oh, nya mengambar teh para ruyang. Saurang banyak berarti. Yes. Dok, Kumaha juragan? kumaha pesanan? Nu
Alhamdulillah geus rada rea nama. Ke tangan itu. Nah, ieu kan rada raripuh. Kemarangan soalnya. Para rea saparo itu. Pegawai itu. Tapi ka iya nu ieu pesanan nu ieu teh nu tilu truk. Entos eta mah ka luar daerah ka Tangerang. Siap. Euy, tuh, ieu nu pesen deui. Benar. Oke. Halo. Jakarta Pusat. 5 truk. Siap. Iya mah sanes kiloan Pak batana teh. Bijian. Sabijina teh 3.500. Siap. Paling dinten Jumatnya angkatna. Siap. Aduh, halus kerjaan halus. Terus aya deui 5 truk pokoknya. Disangkana kiloan, Bos. Catat kali dong. Oke. Jakarta Pusatnya. Aduh. Pak Haji Romli Jakarta Pusat. Siap. Oke. 5 truk. Aduh, luar biasa. Pesanan terus melonjak kurang. Kumaha, Dok? Ya, enggak ada ieu bae. Tinggal kirim bae. Siap. Atur kudu meuli deui Bos ya. Karek buka 5. Kurangnya 5 ya? Heeh. Aduh, geus kayak boleh 5 di mana? Heeh. Yang geus ya. Uang makan yang garawe. Gus tenang, tong watir, uang makan kredit transfer biasa. Aduh, siap. Ya kurang tulanya. Ya, siap Bos. Yuk, ya. Ayo. Pagawean teh sare jeung sare wae. Tadi tuh neangan gawe, dahar naon teu boga duit. Aduh. Ya damal ka mana teu gaduh padamelan teh hese ada menangan padamelan teh. Nyaman takna neangan rek dahar naon beas geus beak, nanaon geus beak. Nya geus derek nangan padamelan. Sok, buru. Sing monang. Aduh, hirup teh kieu-kieu teuing. Beas geus beak, duit eueuh, boga salaki males bet digawe. Aduh, pusing bet. Pusing hirup teh. Mohon mamahnya. Panas-panas ke tadi ya mah. Pakai payung. Mohon. Nuh karyawan eueuh ieu teh dengan pesanan mani membludak nira be para rusing. Yang itu mending mam heula. Aduh. Mohon kayak ieu mani para rusing. Terus beres itu pada melan rumahna teh. Nyata tuh pada widai. Pilih eta. Nah, nyatasnya. Ya. Hati-hati sayang.
Atur nuhun, Bu. Pak, nu gaduh aya, Pak. Aya tuh, kali itu tuh, kali saung itu tuh. Oh, nuhun. Nuhun, Pak. Aduh. Pak, punten, Hah? Ah, enggak. Naon? Aya naon? Jadi kieu, Pak. Masih aya lowongan teu, Pak? Ya masih sih. Tapi nya pada ngiring damel tak kumaha ieu teh. Mohon. Kayaknya tos ditanya halanya. Sok, Pak, mohon. Halo, Bos. Yo, Waalaikumsalam. Aya ndek ngilu gawe ya teh. Ya jika nama budak nama pas kieu nya tapi ya kudu ditempatkeun di naon nya. Tarima bae tak kumaha. Yang geus kayak siap-siap di dagoan di dieu nya. Yuk. Kayak bos nek dieu nya, dagoan heula. Kayak ngontrol heula cicing di dieu. Sok, Pak. Dok. Dok. Sip, iya. Tuh. Ayo iya ya. No, elu gawe ya, Bos. Gawe. Oi. Tapi nya tapi eta onam urang teh membutuhkan kene. Sakirana kumaha nu nyaho lapanganna? Kumanya ieu? Tarima bae gitunya. Aya kene eueuh yang gawe-gawe. Nah, ieu teh. Dah heueuh. Ieu teh kuduna teh barari saka hari ieu ieu. Awas kieu mapan. Aduh. Kemana? Ieu. Cenah Ieu. Bos. Ieu gawe teh heueuh. Bisa moal ieu teh was kieu pisan. Insyaallah, Bos, bisa, Bos. Kuat moal ukat angkat. Kuat, yakin? Yakin, Bos. Sok asa can saya. Kumaha dikirana butuhkeun teu? Nah, da ieu teh bagian nu beratna bae, Bos. Ieu sakieu apa ngawakan? Kuat moal. Kuat, Bos. Insyaallah. Acakan we heula ka mun ieu kari lapor. Siap. Ya, biasa urusan lapang kade urusnya. Siap, Bos. Ayo nya, kade ieu jeung ieu ieu. Mohon, sakirana siap mah. Siap. Ayo, nya. Oke, tenang di awasi. Siap. Murid anyar. Murid anyar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. متقين في جنة والنهار في معدي صدق عند ملك مقتدر صدق الله العليم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh ya? Oh, nuhun. Apa dengan nama kopi? Oh, nya sok. Enaknya. Oh, iya di GW. Hatur nuhun ya. Alhamdulillah.
Kuma pas telepon ka pondok teh. Atos. Kuma can saurna Ya, kita libur. masih lama. Masih. Oh, masih kurang masih lama mah. Berarti masih lumayan terdalami gitu dalam nanya. Nah, pantas-pantas akhir dia. Karena kan kurang ieu nuju dagangan leletikan. Aduh. Nyantos neng bisa rek istirahat terus wengi. Terus wengi istirahatnya. Terus kamu rek. Dipanya ya? Oh,